Ngan wae na. Teu kablek udud. Aki boga udut teh. Nyaw teh aing ge pisan ku duit teh. Kopi kopi. Komo Anjing lemah kabeh ya, Mas. lemah aing teh kumaha ieu teh. Ulu botak 30 udut cocok anjing. Pisan ku duit deui. Naonnya duitan Panggul parena Bapak. Kamar ge kapanggiheun aing. Kapanggih? Diamuk aing aslina. Atuh nya euy kapanggih mah atuh kapanggih atuh. Pan aing teh geus secara diam-diam aing teh nya rarasaan mah aing teh tartib. Heeh. Dapak pudengis bapak aing ti cai ti WC. Keur manggulnya. Heeh. Beak teh disarekan aing. Nya pasti heuh. Aceng kena weuh. Eueuh cangke mah. Geus ka apa nawankeun? Heeh geus ka haji naonkeun lah poho deui aing. Geus payu pokona mah. Nganjuk-nganjuk udah atuh kijung Hera aing sebuah hutang. Suka hutangnya. Heeh aing. Lemah canan aing sarua. Aing geus numpuk ya obon di warung anjing. Geus era. Beundel aing. Mas, Opo? ya? Aku lagi golek di gedang, bojokku lagi meteng, lagi ngidam, dua ora. Hah? Gedang. Gedang. Ya, Mas butuh gedang. nyong golek di gedang, bojokku lagi meteng, lagi ngidam, pengen gedang. Anak pira di tuku. Tuku. Heeh. Dikukur. Di tuku. Nah, tuku teh. Ieu teh siga nama cenah keur neneangan Gedang urangnya. cenah. Oh, Mas lagi cari gedang. Nyong lagi golek di gedang, Oh. bojokku lagi ngidam. Anak Iya. ora, dua ora. Ada gedangnya. Loba aing gedang mah. Piro regane piro? Hah? Regane piro? Ya, lumayan lah. Sabar aing ngomong kana pusing aing kieu. Bahasa Jawa kieu. Geus 5.000 sakilo. Heeh. 50 kilo. Heeh. Ayo, tak tuku kabeh. Anak Ya, pirang kintal tak tuku kabeh. Hah? Anak pirang kintal bet pirang ton tak tuku kabeh. Aing pusing. Sabaraha kintal ge dibeli merenya. Cenah kitu siga nama. Ayo, Ayo Mas, ayo yuk. Wah, beneran ke. Mas. Kalau gedang aku loba. Gedang mah. Oke, aku pusing banget ya. Bojoku pengen gedang, nek aku korek trutik, yang ora dewe kelon, orang ke jatah. Hah? Engko ini ora dewe jatah. Jatah. Pokoknya kudu uli gedang, ke dewe carane kudu uli gedang. Di gedangnya. Mas. Nih gedang nih punya saya, Mas. Gedang. Gue mah udah gedang, gue jenengannya gandul. Yang udah gedang sing. Maksudnya apa ini Pak Haji? Arti. Tah, ieu teh gedang. Oke, mas jenengannya dia udah gedang, gue jenengannya gandul. Gedang gue sing di. Gue gedang. Cau atuh eta mah. Gedang. Cau. Gedang, mas nyong pengen goltennya gedang, udah cau gedang. Kumaha kieu atuh anu dikupas kitu mah teu didahakan mah cau eta mah. Oke, wong wadon senengannya gedang sing dijilat, gue jenengannya gedang. Heeh, cau nu panjang kau si Joni. Gedang. Heeh, cau di dieu mah. Gedang. Nyong lah aing toras bodo amat. Itu priwe sih golten gedang dengan cau. Motor saya. Motor. 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 Udah. Mana? Itu saya teh Itu apa? Motor saya mana? Naon mereka cai. Aruhan yang itu purun siapa? Budak. Naon deh. Bade ka mana? Hah? Tos di mana? Aing mah dek aya apalun anjing mana mah. Ayeuna udah aing geus ditarima ku awewe. Anjing. Nah.
gas ya sidik. Geus. Anjir pokoknya mah. Dari gitu we. Ya udah apa lain lah. Tapi dipikir-pikir tidak gaya we sih gana maksudnya. Nah, ya setelan nama tapi aing teu percaya iyalah. Gitu. Aing teu percaya sama sekali kayak. Cita lah. Ya. Pangadekeun cai nu aing tuh. Mepetan wayahna aing hoream pisan ieu euy. Hah? Pangadekeun cai tuh mepetan euy wayahna ya. Gas ya tungguan anjing. Tong enggak. Asyik masalah anjing baru udah leutik ya. Ya, aing marah nih, dak. Bukan masalah aja Mang Nur. Teu boga masalah naon mah. Hah? Tuh wani, sakitu loba kan ieu tuh wani. Ya, jeung urang, cuang werat ke muka mah. Ya, aya gede ka wani mah. Hayu. Anjing. Ayang irit kawin ka apa anjing? Bicara sakaban sini. Ya, Nur. Ah, aing barudak ka. Dungukeun sakalian. Mane boga masalah jeung barudak ka. Aya naon sih si budak? Nyaho cai geus dari wae kalakuan teh kieu wae. Yeuh, mana ieu pemabudak budak? Loba-loba kieu ek naon ieu? Heuh, sok urang mau benerkeun ieu masalah jeung barudak padahal naon mane buka masalah jeung barudak. Nyerahkeun tuh mah teh geus kolot. Bukan masalah jeung barudak. Aing mah teu gablek masalah naon jeung barudak mah. Barudak, emang nasi budak ngomong naon tadi? Lamun Nur boga masalah naon dari orang. Aing marane. Ya, dak. Ngomong sing tarik sia teh. Beupeung aya jalan mana? Ieu mah anjing teu ngaromong hiji-hiji acan atuh sia teh. Nur kalau saya teh uang welkeun we. Ujung ayu tak welkeun kok. Lebok sia kehead. Beginilah rasanya ditinggal kekasih. Anjir. Kenalan aku lagi santai. Biasa nih. Ari ka mobil anyar masuk. Sono nih. Anjir, mobil anyar. Asli itu mobil aang. Nah, iraha mulina hebat kieu batur. Kepo ulah yang apa atuh. Nu penting saya sudah beli mobil. Oh, sepeda butut dibawa. Cik atuh ulah tujang tajong atuh daya sepedaan udah kurang atuh. Sepeda buruk itu atuh naik dibawa ka mana eta? Ya bener kan ranten aja ceplok wae urang teu bisa. Ceplok wae. Heuh. Sepeda kitu. Lamun seumpama nu aing geus dipican ku aing dibikeun atawa karongsokeun kitu mah sepeda kitu mah. Lo lu ngambunan mah aya ya. Ya aslina urang mah teu boga duit, jadi kudu dibenerkeun. Aing dong banyak duit. Aing mah nya meuli baju sapoe ganti piceun aing mah. Asli aing dilawan ayeuna orang kaya aing mah. Ya ulah sok sombong ya, ulah sok sombong gitu, saya teh alam atuh suka. Lain sombong tapi aing kenyataan. Bener gitu ya teh? Ya iyalah, masa saya iya dong. Atuh cik pinjem duit lah ya kana sepeda. Butuh sabaraha kitu ente duitna? 100 we jeung benerkeun ieu ye rante sepeda budak. Eueuh sakitu mah 100 mah kabok pisan. Minimal ngirim ka aing mah 1M 2M dibere ku aing mah. Anjing ngambul-ngambul teuing mbok eta. Ya urang mah jeung gede-gede teh mah teu boga jang mayar. Eta mah ari daek lah naon 100 mah teu da aing mah. Kagok pinjem kena oge. Minimal ka aing mah 200 juta, 400 juta 1M ku aing aya dibere. Ngambul-ngambul teuing aing pedagang pinjem duit 100.000 aing mah kudu miliaran. Anu kunci mobil rek dipake tuh kontrak. Bari kanyekeun duit nu 20.000. Pak antun we tadi teh pinjem sabaraha? 1 miliar 2.150 juta. Ka urang ayeuna 20.000 pinjem nya. Ngerakeun sih ya ulah sok ambil ke paling butut alamat suka. Teteh. Well.